Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa arsalahu syahadata yaumadin wa arsalahu kafatan linnasi ajmain wa arsalahu rahmatan lil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Dipayun urang sasarengan heula ngadua ka Allah kangge wargi-wargi urang, keluargi urang, karuhun urang sadayana, pala putra putri putu urang anu parantos mulih ka alam barjah mayunan urang, utamina nu janten ibu rama urang, guru urang sadayana, umumna muslimin muslimat di masyrik dugi ka maghrib. Mudah-mudahan barantenanana ku Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman Islamna, dihapunten sadaya dosa perdosana, disaangkeun dilegakeun di alam pakuburanana, digolontoran ku ridho sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Mugia Allah maparinan tempat surga kangge barantenanana. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was syuhada was sholihin wal ulama il amilin wa auliya ilahil muqarrabin wa ila abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa ahlina wa masayyikhina wa ikhwanina wa azwajina wa auladina sayhulahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Itu kangge pamaksadan urang sadayana, pamaksadan wargi urang, keluarga urang nu sae numutkeun pandangan Allah. Mugia Allah tina kanan ngabulkeunana sadaya pala putra putri putu urang turunan urang. Mudah-mudahan Allah nyehatkeun lahir batina, diparanjangkeun yuswana, dijudrahkeun rizki anu halal tur barokahna. Mudah-mudahan Allah maparin ka urang sadayana urang kalihan saroleh nu mangpaat kangge nu janten sepuhna di dunya parat dugi ka alam akhiratna, berguna kangge nusa bangsa kali agamana. Wa ala hadhihi niyah al
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin rahimakumullah. Syariat ajaran Islam Pak anu dicanak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kacida memperhatoskeun masalah ukhuwah persaudaraan dugikeun dika aya nu disebat ukhuwah insaniyah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah ngajantenkeun aranjeun teh istri pabeget, golongan rupa-rupa, kabilah rupa-rupa. Allah nyiptakeun aranjeun teh lita'arafu supaya saling kenal mengenal. Jadi rek bangsa mana, golongan mana, agama naon, pokokna asal manusia sing sadar bahwa Allah nyiptakeun manusia teh lita'arafu. Asal bentuk jelema rek kulit hideung, kulit kuku mah nya rek bangsa naon wae. Tah ieu teh ajaran nu dicanah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten urang jeung papada jelema rek naon wae kapercayaanana, rek naon wae agamana, rek naon wae bangsana diperkenal, dipiwarang ku Allah lita'arafu. Ke aya sekup ukhuwah nu sekupna leutik Pak. Upami dina NU mah abdi NU nya aya ukhuwah watoniyah. Ari ukhuwah watoniyah persaudaraan sabangsa. Urang bangsa Indonesia. Mangga we bapak-bapak nu kantos umroh munga haji ka Mekah. Gusti tepang jeung urang Kalimantan jeung urang Sumatera gabenten Pak. Eta kitu sadar nya Pak aya ukhuwah bangsa kebangsaan. Asal bangsa Indonesia ulah ningali naon agamana naon kapercayaanana ta eta teh dulur urang nu sabangsa. Emut abdi kapungkur ka Singapura Pak. Liren di hiji tempat bade salat lohor teu aya masjid. Keuda meureun lingkunganna sanes mukmin. Aya jaba katingali wajahna teh pasti orang Indonesia ya. Keras abdi ngobrol res pas Pak. Naroskeun di mana aya masjid rada tebi tu palih ditu alhamdulillah tu janten benten Pak. Ieu teh kedah nya kedah persaudaraan sebangsa. Aya ukhuwah Islamiyah Pak ieu mah sekup kaleutik Pak. Sakali ini aya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam saagama jeung urang eta dulur urang. Emut Allah parantos ngadawuh innamal mu'minuna ikhwah.
Ieu nama teh kosor teh Pak. Jadi kosor teh disaeutikeun lah, diringkes. Ngan saknya jalma mukmin eta teh dulur aya mukmin. Jalma nu saiman jeung urang, saagama jeung urang nya Pak. Sakiblat jeung urang, sarasul jeung urang, saallah jeung urang, eta teh dulur urang. Ngan eta teh dulur urang. Ta ieu make ngan nu sajeun mah teu ngan. Asa bentuk manusia dulur. Jalma nu saagama jeung urang ngan dulur urang. Ayeuna abdi naros ka Bapak ari pantesna urang jeung dulur urang pantesna kudu kumaha nya. Sok terjemahkeun Pak ngarah eta panjang ngajina. Wede pantesna urang jeung dulur kedah kumaha? Ah teu resep ngaji di dieu mah rarepeh. Lihat deui pantesna urang jeung dulur kedah kumaha? Abdi ngaji sababaraha kali ka tiap daerah da ngajawabna teh akur Pak. Padahal ngajawab akur ya ceuk usul fikih mah disebut ihtimal. Ida tatarokobal ihtimal sakotol istidlal Pak. Jadi dalil anu ihtimal mah teu tiasa dipake dalil. Naon ihtimalna tadi akur. Jeung dulur teh kedah akur. Ku abdi dilalajoan di dieu nu ngangge-anggeanana weh rupina potonganana asa teu alakur Pak. Kopeahna teu alakur nya Pak. Sarungna ge beda. Jadi jawab akur teh ihtimal. Ye pantesna urang jeung dulur teh silih simbeuh ku kadeudeuh. Silih kecelakaan ku kacintaan, silih beungkeut ku kadeugeut, kadeudeuh kagegeut sing layeut ibarat gula jeung peueutna. Lamun dulur urang bahagia, dulur urang kenging milik gede, urang nu jadi dulurna wajar urang ngucapkeun selamat. Ngiring bingah ku suksesna. Lamun dulur urang kenging musibah, kenging kabingung nu ngagantung dina jajantung, kasusah teu daek pisah, kasedih teu euy, kasulit meulit dina peujit ceuk paribasana. Wajar urang sadayana ngiring sedih kumaha cara melaanana. Raras Pak? Raras Pak? Dulur bunga ngiring bingah, dulur sedih ngiring sedih, tuluy diusahakeun kumaha carana keur nulunganana. Wah hebatnya lamun kitu nya Pak. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh kieu Pak. Al mu'minu lil mu'mini kal yadaini. Eta hadis teh singkat tetapi maknana panjang Pak. Jalma mukmin pikeun jalma mukmin nu sajena kal yadaini ibarat dua leungeun. Aya panangan katuhu, aya panangan kopak Pak. Lamun anu katuhu ateu digaro kuno, lamun nu kenca ateu digaro, lamun duanana ararateu, beureun jawabna lamun duanana ararateu silih garoan atawa pagaro garo. Tuh cacakan duanana keur kenging musibah. Nu ieu ateul kenging musibah nu ieu ateul
rada teh sok tulung tinulungan pada dua anak keur kenging musibah. Tah jeung dulur teh kudu kitu. Kudu jiga dua panangan. Saling tolong menolong ya Pak. Aya panangan katuhu, aya panangan kenca, ya Pak. Pak, tuh ada terasap ngobrol di dia mah. Pak, lamun dipersentasekeun panangan katuhu jeung panangan kenca, nu mana nu pang capekna? Laras ya. Abdi yakin sadayana ngajawab nu pang capekna nu katuhu Pak. Tukang macul. Gila waktos bacul nu katuhu ditunda di hareup Pak. Nu kenca ditunda di tukang. Nu katuhu ti beberegeg ngaluarkeun tanaga nu rohaka. Nu kenca nahan tungtung doran bisi usik-usikan. Lalu kenca mah teu pati Pak. Laras Pak, matak urang lamun ngange ali sok antara jari kenca jeung jari katuhu nu sok gede teh. Nu kenca mah logor kan nu katuhu mah pas. Ibu guru nulis 3 bor sapoena nu kenca karam mupus-mupus acan Pak jadi penonton we. Laras Pak. Pada kantor ribuan lamar nana tangan kuno katuhu Pak nu kenca malah joe tukang tani kenging hasil nu mucekil pada negeri kenging gaji nu gede berangkat ka kota ini ka toko meser eloji meser ali sup kana panangan kenca. Laras Pak, meser gelang sup kana panangan kenca. Osok nu katuhu kukulutuk. Cek nu katuhu teh aing nu pang capekna aing nu ngesangna geus renceng perhiasan sia nu makena. Osok. Tara nya Pak. Sok dia teh berpikir Pak, abdi ngobrol kieu kudu rada mikir saeutik. Cek nu katuhukeun saya nu ngesangna, keun saya nu capekna, keun saya nu berkorbana, geus renceng perhiasan hidup nu makena, bunga ningali dulu renceng teh, atuh urang dieu kararitu, kek kirang kompak, atuh urang dieu kararitu. Lamun ningali dulur rencem sok kumaha. Lamun ningali dulur gede milik sok kumaha. Nyangakeun Pak. Jadi naon anu dipidawuh ku Rasul teh teu aya kenyataanana Pak. Dina buktina aya dulur maju. Gusti garo-garo teu ateu tatangga gigireunana. Aya nu kahuruan sagala Pak. Gusti malah beh dituna aya nu ngaluarkeun kata-kata nu berbentuk fitnah. Pantes da nyegdik, pantes da buntutan, pantes wah rupa-rupa anu eusina ka didinya teh bakal ngahancurkeun dulur urang. Raras Pak. Cik lamun dulur urang menang milik Gusti samiliar heng sangsara kumaha ceuk tatangga gigireunana sing yakin milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala sadayana manusia geus dirizkian ku Allah geus aya ukuranana matak menyangkut masalah rezeki nu dipaparikeun ku Allah urang tarima bersyukur sakieu kuduna batur leuwih alhamdulillah ngiring bingah damu abungah hirup lamun jeung dulur urang aya ganjelan hate. Oh Gusti aya useup ruruhitan mangga aya goreng hate saeutik abdi yakin
hirup di alam dunia moal aya dina kesenangan, moal aya dina kebahagiaan, moal aya dina kesejukan, salilana hate moal aya dina ketenangan. Beres, Pak. Tarik kedua. Naon beres teh? Nya eta kitu. Gusti panangan kenca tuh Pak Ali erloji lamun aya mah geulang Pak Gusti Ali jamrut Pak rencem tapi sok sanajan rencem tugasna bagian operasi kebersihan reres Pak osok protes dan protes ini ente ada saya kemarin cuma Ali aya di dia gelang aya di dia segala aya di dia piraku jadi operasi kebersihan teu protes Pak cek dulurna nu katuhu keundaku akangnya dibantuan nu katuhu nabu cai nu kenca jadi operasi kebersihan seiya sekata senada seirama seiring sejalan bari tepat ya ngalaksanakeun tugas proyek nu digarapna ku kerja sama mah sukses Pak. Reres Pak. Dirasok. Gusti nu katuhu kieu sikapna nu kenca sanajan reuncem ge kieu sikapna. Jadi al mukminu lil mukmini kal yadain teh panjang tapi maknaeunana terapkeun dina kahirupan urang sadayana. Tah jeung dulur teh kudu jiga kieu. Sok saeutik we dalil nama tadi jama mukmin jeung jama mukmin nu sadaya lihat tangan terapkeun dina kahirupan urang. Dina ukhuwah Islamiyah awas. Nu sekupna saeutik ya Pak. Persaudaraan sebangsa muslim jeung nu saagama teh kudu kitu hebat jigana lamun urang eta nya Pak fa aslihu baina akhwaikum eta mah aya perintah Pak maka aranjeun kudu islah damai antara dulur-dulur aranjeun. So, hiji Allah ngumumkeun ngan ari jalma mukmin eta teh dulur. Titik. Dua Allah nekankeun kudu islah jeung dulur aranjeun. Ieu teh kumaha? Lamun kurang nerangkeun moal kaharti, Pak. Oh, sok sanaos jalmi mukmin dulur beda mah pasti aya eta heula eta ngarah teneh Pak ku abdi di lalajoan bapak-bapak anu ngiring ngaos dina wengi ayeuna rupina aya asa teu sami ieu sa masjid aya 50 urang we beda rupina aya nu hadir ka dieu sa Ibu Sarama ayanya Pak sok tonton nu sa Ibu Sarama sami teh padahal kok kocoranana sami ibu na eta Rama na eta datang ka dieu kaluar beda ari kuduna mah minimal 3 Pak kaluar teh hiji jiga bapakna juga jiga emakna 3 mak jeung bapak dicampur jadi 3 nurun ka indung nurun ka papan aya nu kaopatna jiga tatangga gigireunana tuh cacakan sakokocoran palebah aya perbedaan islah damai di urang ge aya NU aya Muhammadiyah aya Persis aya Jamiatul Wasliyah nya Pak malah nu paling lieur mah lain organisasi ieu palebah aya anu nya Pak Gusti aya FPI aya sagala dalieur teh ribuan lu ka ratusan lah Pak bukan
Gusti keun tadi ge paslihu bayana akhwaikum kalau bahaya perbedaan kudu islah damai sabab perbedaan mah tong boro di satu organisasi ormas Pak di jero gaya beda komo beda ormas mah nah cedega atuh lieur ulah lieur dari urang teh angkutan kota nepi ka 0 sabaraha Pak ka Gunung Subang 014 01 02 03 04 05 06 keun bae kabeh ge tujuanna maka terminal ieu rares sok kenek jeung supir parasea walar sok kenek jeung kenek parasea supir jeung supir parasea osok nah make pasea walerna parbut buatannya Pak reres biasana nu sok ngajak pasea teh angkot anu muatanana kosong daru pinuh mah moalnya Pak ngan sanajan pinuh ge direbut muatanna pasti bakal terawas ya Pak. Batak lamun aya parasea dina ormas organisasi masyarakat ya Pak pepeje ulah sok nyalahkeun angkot nu pinuh tuh nu salah mah nu saleutik Gusti nu agung ayeuna urang sasi Muharram Sapar puntennya sasi nu kadua Pak Muharram Sopar tak orang-orang jahiliyah sok nangtukeun bulan mulus jeung henteu teh sangeunahna Muharram teu menang kawin Gusti tapi ka ayeuna di Tasik getara aya nu hajat dina sasi Soparnya Pak we di Sopar teu menang kawin Rasulullah teh acan diangkat dan Rasul ge nikah sareng Siti Khadijah teh sasi Sopar malah putri Rasul ditikahkeun sareng Sayyidina Ali dina sasi Sopar eta teh dirararaga ngaluruskeun permasalahan ulah sangeunahna ngobrol teh Sopar sasi sial malah orang jahiliyah nangtukeun Sawal cek jahiliyah mah sasihna teh sasi sial oh iya Rasulullah SAW nikah sareng Siti Aisyah dina sasi Syawal. Jadi ku Rasulullah SAW nantoskeun ieu sial ieu henteu teh diluruskeun ku ningali perbuatanana. Padahal cek urang ieu mah. Cek jalma nu beragama sasi sial teh nalika urang dina eta bulan ngalaksanakeun kamaksiatan poe sial nalika dina eta poe urang ngalaksanakeun kamaksiatan lamun dina eta poe urang ngalaksanakeun kasaean berarti sasi sae batak aya wala soparo dina hadis Bukhari wala soparo buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mimpin perang Ahzab anjeunana ngadua ka Allah Subhanahu wa taala ti dinten Senin Salasa Rebo alhamdulillah Rebo teh diijabah doana umat Islam kenging perang nuami alhamdulillah Rasul ngadawuh yaumul arbi'a yaumun nur poe Rebo teh poe bercahaya malah ku kengingna Rasul dina perang Ahzab doa diijabah dina sasi Rebo teh muhadisin ngamaknaan eta hadis
pepeje dina dinten Rebo sae keur urang sok ngadua ka Allah. Didinya ijabahna doa. Dina kitab Kanjun Najah wa Surur sareng mujarobat Adairimi didinya aya kitab anu para ulama ahlul kasab minal aulia, ahli kasab nu terbuka manahna dibukakeun ku Allah ti wali Allah anu mendekatkan diri ka Allah melalui ibadah, mata penghalangna teu aya. Dina eta kitab dicarioskeun yen dina Rebo nu terakhir dina sasi Sopar lungsur panyawat 32.000 panyawat. Tapi saur ulama ahli kasab ti wali Allah. Rasul mah teu kantos nyarios kitu. Ngan urang sadayana al ulama warasatul anbiya kan. Ulama teh ahli waris Nabi. Nuawi hampir di Jawa Timur, Jawa Tengah. Mah apa? Dina waktu Rebo wekasan teh ngalaksanakeun salat hajat. Aya pangabutuh ka Allah, salatna hajatna kahayangna lidap dil bala. Kangge nolak balai. Dah saur ulama we sanes saur Rasul. Saur ulama lungsur numawi ieu teh tos tradisi ti kapungkur dina Rebo akhir sasi Sopar para ulama nyanak murid-muridna ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Aya nu salat taon hajat lidap ieu bala rakaat kahiji ngaos al kausar 11, rakaat kadua al ikhlas 3 uihan, rakaat katilu al falak hiji, rakaat kaopat anas hiji. Di Jawa mah hampir samarak Pak ngalaksanakeun ieu. Aya anu sedekah, aya nu ngaos Quran rupi-rupi. Kumaha cenah ge teu aya contoh ti Rasul da lain berita ti Rasul wajar kasauran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim Pak. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man ba'dah min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Man sing sahaja mah sana nunyeun kabiasaan eueuh contoh ti Rasul sakali deui bahasana man sana fil Islam jama nunyeun kabiasaan dina Islam Pak. Jadi keur manehanana muslim teh nyeun kabiasaan tapi nu dieun teh sunnatan hasanatan kabiasaan anu hade. Sok berpikir Pak, hadis ieu nyapukeun masalah-masalah anu maranehanana mah ngalarang teh kulu bid'ah dolalah man ahdasa fi amrina disapukeun ku ieu hadis. Saur Rasul nyeun kabiasaan anu hade keur dirina ganjaran. Malah ganjaran dia mah anu ngamalkeun sabadana moal dikurangi pas sakedik oge. Malah dua mansana fil Islam sunatan sayatan. Zaman nu dina Islam nyeun kabiasaan anu goreng maka keur dirina dosa jeung dosa sabadana bari Allah. Insyaallah moal mengurangi eta dosa. Jadi kieu urang contohan. Di lembur teh aya jalma tokoh ngan lain tokoh Islam Pak. Tuluy di imahna teh nyeun kabiasaan gapleh tapi make duit Pak. Aya tumbangan ya Pak. Tuluy modar tah. Punten lain maot modar ya Pak. Tak ieu kebiasaan anu dikokojoan ku ieu teh dituluykeun ku generasina. Nah insyaallah nu ngalaksanakeun ieu
bak tak ieu tanu mimiting ayakeun bakal kabagean doraka. Tuluy ya kabagean doraka. Tadi dia Pak Nuwawi kumaha cenah ge dina nisfu Saban sok ayakeun riungan jawab. Naon nu sok diayakeun sedekah? As-shadaqatu tadbaul bala. Sedekah nolak balai nu bakal kena ka diri. Sok ayeuna jalma dina nisfu Saban ngalaksanakeun sedekah ceuk Rasul tiasa nolak bala dibandingkeun jeung zaman nu teu sedekah halus mana? Nah bere halus mana? Komo nu nyarek ngayakeun riungan padahal di jelona sedekah. Kepret kitu ku aing. Jama salat aya contoh ti Rasul salat hajat dibandingkan jeung zaman nu dina poe harita teu salat. Sok si alus mana? Jama yang ngajak Quran maca sholawat asal jero nah sesuai jeung agama insyaallah sanajan teu aya contoh ti Rasul tos disapukeun ku hadis tadi man sana fil Islam sunnatan hasanatan. Malik daripada ngomong teu ngalaksanakeun mah lamun moal da urang teh dulur beda rete sia. Sok asa bereskeun rete nya Pak. Nu ngalaksanakeun da puguh dalieuna nu teu resep moal ngalaksanakeun cicing. Ulah sok loba obrol. Lamun erek ngobrol ulah jeung masyarakat, lamun rek diskusi jeung aing puguh. Dari jama loba omong nyarek di depan masyarakat mah berarti eta jama bodoh, ngajak diskusi kan bodoh, berarti manehanana geus. Fa aslihu baina akhwaikum aya perbedaan islah ulah jadi pasea komo cacawad kana ibadah batur da batur ya aya dalilna. Lamun aya nu bisaeun we maju jeung aing da ngadoa hebat. Lamun aya nu kaharep boga dalil alak abdi bakal maca alhamdulillah. Kana samoal aya. Teraskeun. Aya nu kasinggung sakeudeuk. Moalnya. Lamun aya alhamdulillah. Malah kudu kasinggung ngarah mikir. Lamun ngabadu ngaji tarat teu kasinggung moal mikir. Terus kembali. Beda di masjid ieu mah aya dina nisfu Saban sok aya riungan nya. Bari jero na mami nu aya dalilna. Teu jijieunnan salat hajat teu jijieunnan, ngaji Quran teu jijieunnan, sedekah teu jijieunnan. Kabeh ge puguh dalilna. Kan pedah urang mah nangtukeun waktu pedah ceuk ulama. Ari ente ceuk ulama teu dipercaya diceuk lain ulama mani panghareupna. Jadi ayeuna dina nisfu Saban Senin ayeuna teh nya. Salasa Rebo nu terakhir dinten Rebo. Disebut Rebo wekasan Rebo nu terakhir. Maka anu bade ngalaksanakeun silakan ari hayang ganjaran mah. Anu henteu ulah ngomong. Beda jeung dulur wajar. Reres? So. Motong boro jeung nu jauh atuh jeung dulur we parasea beda. Jadi palabah aya beda jeung dulur islah damai. Beda ulah pasea, beda ulah kia-kia, beda ulah pajahuma. Komo perbedaan anu aya teu nepikeun ka ngancam ukhuwah Islamnya innamal mu'minuna ikhwah. Cik abdina ros ai jeung dulur pasea pantes teu? Tarik pantes teu? Pantes jeung dulurna pasea. Keun gede aku.
ulah nepikeun ka PSA katutuluyan nepikeun ka melewati masalah nu dilarang ku agama malah pancek agama PSA ulah peleuwih ti 3 poe aya bapak ngobrol abdi mah untungan 2 poe akur dorakana mah ulah untungan 2 poe aya batas ulah ka 3 poe teh bisi katutuluyan fa aslihu baina akhwaikum islah damai jeung dulur urang teh nya damai duanana antara dua dulur pepeujeuh perbedaan anu aya ulah janten permasalahan nepikeun ka terancamna ukhuwah Islamiyah. Pak dia lemur ya mah jeung masyarakat di salemur di dia cik nikmat beda nikmat akur Pak ari baheula mah da teu pati loba perbedaannya Pak kusin hari ka ayeuna keun malah ayeuna mah aya nu tara salat sagala nu penting bersih hate niat we alus jelema lamun sagala cukup ku niat abdi rek ngurus jelema eta 1000 ge insyaallah daharna cukup ku niat ya Pak nginum cukup ku niat awet Pak moal ngaluarkeun kokobot Gusti kadek jadi palebah nikmat yang beda ieu teh aya Pak ari abdi mah nu karasa teh nu pang nikmat nama beda akur mah teu pati nikmat Pak kira sok bojo bapak nang karak bapak nang kuban enak teh beda akur beda sok cobaan bapak nang karak bojo bapak nang karak enak teh akur teh enak ya, tetap perbedaan aya nupang nikmat nama beda akur mah henteu nikmat matakeun we nu penting ulah perbedaan jeung dulur nu saagama nu kadituna timbul ukhuwah terancam pangna urang lila dijajah teh bagukeun para penjajah tokoh-tokohna kumaha ngarah Indonesia lila dijajah mayoritas orang Indonesia loba jama-jama muslim mayoritas Pak maka orang-orang orientalis teh neangan perbedaan ngarah lila dijajah tuluy perbedaan dipakai alat Cina penduduk Indonesia para sehat teh maranehanana dialajar agama tapi lolobana nu diajar agama rek neangan kelemahan dina Islam lolobana nu masuk Islam Pak malah senuk geronya belajar agamana 25 tahun di Mekah depikeun ka orang Aceh mah mun aya senuk geronya mung salat mun imamna lain senuk geronya padahal manehanana teh can muslim kungsi jadi imam di Masjidil Haram malah balik ngumumkeun ka urang Mekah euy karodoan deui salat ka saya mantu muslim tuh jadi dipilari kelemahan Islam geus kitu Pak anteu kulit ceuk ieu batal ceuk ieu henteu eta dipake alat Cina para sea batak lila 32 tahun urang dijajah teh nu jadi permasalahan mah urang Indonesia teh loba pasea tina ladang beda jeung dulur tak disebut politik adu domba ya Pak ngadu dombakeun jelema nu jadi alat perbedaan dina agama. Alhamdulillah ya Pak 17 Agustus tahun 45 alhamdulillah urang merdeka jadi merdeka teh hajat teh Pak saha wae atuh nu eta nu berjasa Islam
Kristen, Hindu, Buddha kabeh ge berjasa. Ngan urang belak-belakan urang nu hajat mah. Sabab 88% Indonesia muslim. Kafir nangan 1% milu berjuang, manehanana teh ngan sakadar ngemohan. Ngemohan, urang nu boga hajat mah. Aya jama di luar negeri sakola ngobrolna nya umat Islam cenah anu gede jasana Indonesia merdeka teh. Geus nama urang buktikeun yuk urang aya sensus kuburan pahlawan datang sa Indonesia saha ngaranna naon agamana saha ngaranna naon agamana paling 1% nu non muslim teh. Ari urangnya nu boga hajat baturungan sakadar ngemohan eleh tuluy Pak. Ari kuduna mah nu boga hajat hari suci Islam, hari suci na Jumaah, kantor teh kuduna pere teh Jumaah. Ulah pere Ahad jeung Sabtu eta teh hari besar Yahudi jeung Nasrani. Nya hari batur hari ibadah tenang da pere di kantorna hari umat Islam dina poe Jumaah malah ngayakeun Jumaah di kantor. Gusti urang teh eleh tuluy. Das fa aslihu baina ahwaikum titip kasadayana parebah jeung dulur beda islah ulah sok loba ngomong rek ibadah pek dina rebo wakasan moal ulah sok cacawan saling harga menghargai eta teh toleransi beragama. Urang mah jeung bolo dulur nu saagama nu luar agama ge lakum dinukum waliyadin. Silahkan agama mamu untukmu, agama saya terus saya. Nah hari ke Kristen cicing wae si hari jeung urang hayang pasea wae kepret gitu ku aing. Tilu wattaqullah sareng. Nah lebih barang sareng wattaqullah sareng la'allakum turhamun. Wattaqullah jeung kudu takwa aranjeun ka Allah la'allakum turhamun mudah-mudahan anjeun kenging rahmatna Allah. Ari definisi takwa ulah nu hese pa nu deukeut we. Imtitharu awamirillah wajtinabu nawahi ngalaksanakeun parentah Allah nabi larangan Allah. Ya instruksi aranjeun kudu takwa ka Allah. Sabab geus dicontohan keur berpikir urang mah dua makhluk Allah anu awal nu teu takwa. Pang awal-awalna hiji iblis. Bapak kenal ka iblis? Tarik. Bapak kenal ka iblis? Tentunya Pak. Iblis teh makhluk Allah ahli ibadah. Hebat takorban ilallah damal dumeheusna ka Allah hebat. Pernah iblis sujud 5.000 tahun teu cengkat-cengkat. Hari sujud Bapak sabaraha menit? Menit aya samenit. Keke narep sujud Bapak aya samenit. Detik. Maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tilu uyan sabaraha detik Pak. Iblis mah 5.000 tahun sujud teu cengkat-cengkat. Kun sabab hade takoruban ilallah hade damel dumeheusna ka Allah dipasihan kemuliaan ku Allah dugikeun ka iblis mah tiasa diskusi langsung sareng Allah ku hebatna anjeunana tina ladang ibadah ka Allah nu nyaan. Kenapa iblis diusir di surga? Jawab, teturut karena perintah Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dipiwarang hormat ka Adam nolak.
Jadi iblis nolak ibadah ke Adam teh sababaya sifatnya kabur. Boga rasa diri leuwih hade tibatan Adam. Aas judu liman khalaqtatinan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah abdi kudu hormat ka makhluk nu ku Gusti diciptakeun tina taneuh. Saya leuwih hebat batan Adam. Saya mah diciptakeun tina seuneu, Adam mah tina taneuh. Akibat sombong. Jadi ari nu sombong teh rodul hak, nolak kebenaran. Boga rasa diri leuwih hebat tinimbang nu sejen. Pak. Bapak meuli baju weuteuh. Mahal. Diangge ka masjid. Wah boga rasa baju aing pangade. Osok dina hate aya eta. Tarik osok. Sombong Pak. Gusti diancam ku hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibarin. Nu boga rasa aing pang alusna baju mau asup ka surga sia tah. Lain beuki alus baju, lain beuki tawado, kalah beuki sombong. Beli batu jamrut nu harga 100 juta. Gusti ditunada ge dina curug palih katuhu unggal nunjuk di eta. Gusti. Jadi ulah boga rasa aing pang aya, aing pang leuwihna ti batur. Ulah. Kena getol ka masjid. Wah. Haji mingguan tara eureun berjamaah tara eureun ka masjid panghula. Boga rasa aing pi surgaeun batur mah di neraka. Kade nu getol ka masjid ulah boga rasa aing ye. Gusti. Debat. Aya apa nu kitu? Aya apa nu kitu? Akarak getol ibadah ge manis sesebren. Ni aing panggetolna ye nu sok ka masjid can puguh ditarima deuleu ku Allah teh komo nu tara mah nu tara ka masjid sombong kepret ku aing naon sombong. Dua, makhluk Allah nu teu takwa awal perbuatan dosa Adam dipiwarang ku Gusti Allah, silakan nikmati fasilitas surga komplit teu eta pasti aya kakurangan. Malah di surga mah tuang tuluy ngaleueut tuluy moal kahampangan moal miceun, da di surga mah teu aya toilet teu aya WC. Jag tuluy, ngora tuluy moal ngolotan. Di surga mah moal aki-aki jeung nini-nini. Tak aki-aki jeung nini-nini insyaallah moal ka surga moal aya di surga mah. Di surga teh aya puskesmas Pak. Matak ahli surga mah salamina cager magering. Naon anu dikeretegkeun dina hate bakal dibuktoskeun ku Allah. Hayang naon wae. Ngan hiji undang-undang ibadah henteu piwarang silahkan fasilitas surga nu sampurna rasakeun ngan Adam Hawa ieu we hiji ieu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dam Hawa ulah ngadeukeutan ieu tah kaljing we. Rek nanaon ge. Jadi diberi fasilitas nu sampurna, aya hiji aturan undang-undang keur Nabi Adam jeung Siti Hawa ulah ngadeukeutan ieu tangka bisi dhalim. Eta keukeuh hayang ngarasaan eta buah. Padahal nikmat fasilitas geus sampurna. Matak Nabi Adam jeung Siti Hawa teh boga rasa rakus. Naon Pak? Rakus.
Ai rakus mah teu ngarasa cukup kudu aya lawanna tina qanaat. Tina ladang rakus biasana jalma rakus keur di dunia ayeuna bakal menghalalkan setiap cara. Nu penting kahayangna cumpon. Contoh Nabi Adam jeung Siti Hawa eta hayang nuang hayang ngasaan eta buah. Nepi ka dituang anggean surga na morosot diusir ku Allah. Jadi nu hiji teu turut kana parentah Allah, nu hiji deui nabrak larangan Allah. Dosa teh eta pertama, Pak. Geus di surga ge dikaluarkeun. Pak. Hoyong lebet ka surga. Mudah-mudahan nu ngawaler sing jadi ahli surga. Itu ngawaler mah kawan makin didoakeun da mungkeun sakali deui hoyong lebet ka surga. Mudah-mudahan anu ngaos dina wektu ayeuna sadayana sing janten calon ahli surga. Ibu ramana sing janten calon ahli surga. Turunanana pala putra putu sareng buyutna sing janten calon ahli surga. Haroyong lebet ka surga. Osok di dunia ayeuna urang teu turut kana parentah Allah. Osok ka surga hoyong. Kela. Gitu urang ngange eta ngange otak anu bersih, Pak. Sakali hoyong ka surga. Osok ngalak teu turut kana parentah Allah. Ka surga hoyong. Yang urang eta iblis. Geus aya di surga dosa teu turut kana parentah Allah diusir urang nu kakarakayang cita-cita impian hayang asup ka surga pagawean jiga iblis. Mangga lamun hayang asup ka surga ulah jiga iblis ayeuna. Awas parentah Allah hayang mlebet ka surga. Osok ayeuna di dunia urang nabrak larangan Allah. Osok ka surga hayang. Keheula tarjun najata walam tasruk masali inna sapinata la tajri alal yabisi. Ari hayang ka surga pagawean ngandoraka parahu ge moal jalan di darat. Kayak itu satu kehartinya diri urang satu keharti ari jawabanana bener ngan pelaksanaanana teu kaharti. Sakali di hoyong lebet ka surga osok ayeuna nabrak larangan Allah ka surga aya yang urang nu geus di surga ge diusir. Tapi tong keung tong hariwang ya Pak, gede kene hampurana Allah dibandingkeun jeung dosa urang. Tong keung tong hariwang gede keneh kadeudeuh jeung kanyaah Allah dibandingkeun jeung kaburaongan urang. Meungpeung kesempatan aya keneh malakal maut teu acan datang, waktos teu acan dugi nya Pak. Dua permasalahan buktoskeun ti ayeuna kapayun. Meungpeung aya keneh Pak, aya keneh kesempatan. Geus lamun geus datang malakal maut geus in koto amaluhu geus teu bisa deui usahanya Pak. Hiji tingkatkeun katakwaan ti ayeuna. Laksanakeun parentah Allah tebihan larangan Allah. Dua kerepkeun istighfar jeung tobat. Allah lautan hampura gede keneh kadeudeuh jeung kanyaah Allah dibandingkeun jeung dosa urang. Gede keneh hampurana Allah dibandingkeun jeung dosa urang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah rek ngahampura sakabeh dosa. Moal aya dosa nu teu dihampura ku Allah musyrik dihampura saha bener eureun kamusyrikanana maca syahadat deui nya Pak, niat asup Islam. Sok tanu yuswa tos 60 kaluhur lah. Kantun sesana. Alas kantun sesana aya kesempatan keur ningkatkeun katakwaan jeung keur tobat.
Insyaallah Pak, dua solusi ya, tingkatkan katakwaan, seueurkeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala ngan eta nu tiasa diraih ku urang. Ta anu yuswa 20 tahun ke atas mah salat tahajud teh ulah 2 rakaat. 12 sabet. Sakedap dia tuh sabara lengkah deui ka alam kubur, sabara tahun deui, sabara sasi ari budak kora mah cek paribasa sing buah ge dan dilakeun ningali syariat jumlah haroyong panjang yuswa tarik haroyong panjang yuswa lamun ku Allah dipasihan 500 tahun badai ditampi ade mah kayak kirang kene sakali dihojong panjang yuswa namun ku Allah dipasihan 500 tahun badai ditampi moal Pak moal ditampi panjang teuing terus sakumaha kahayang teh cek abdi bahasa cukup 500 tahun terus di ayeuna tingkatkan katakwaan, seueurkeun istighfar jeung taubat dina waktu sebalakal maut datang ka urang sadayana teh insyaallah sadayana bakal janten ahli surga. Amin. Mun tos lebet ka surga Bapak aya kana kaoyo. Yang di lamun Bapak tos janten ahli surga ieu mah jiga teu teu hati kana pertanyaan abdi. Lamun Bapak geus jadi ahli surga aya keneh kahoyong tamat Pak. Duh cita-cita sapertos tamat ngaos ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.